Assalamualaikum murid-murid sadayana. Kumaha kabarna? Mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten ayeuna urang diajar pangajaran basa Sunda ngeunaan ngagunakeun aksara gede. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta hidup tiasa mikawano penggunaan aksara gede, teras oge hidup tiasa ngalarapkeun aksara gede karena kalimah. Ngagunakeun aksara gede. Aksara gede biasana digunakeun dina awal kalimah, nami jalmi, sareng nami tempat. Prak ku hidup titenan kalimah-kalimah dihandap. Dina papan tulis tos aya 2 kumpulan kalimah anu beda penulisanana. Dina kalimah anu palih kenca nyaeta kalimah-kalimah anu teu acan ngagunakeun aksara gede. Sedengkeun dina kalimah anu palih katuhu tos dirubah ngagunakeun aksara gede. Contona, dina kalimah nu kahiji, Danu budak pinter. Emutnya, dina awal kalimah hurufna atanapi aksarana kedah gede. Huruf D dina kecap Danu ngagunakeun aksara gede. Dina kalimah anu kadua, Bu Siti guru kelas 2. Huruf gedena nyaeta dina huruf B dina kecap Bu, sareng dina huruf S dina kecap Siti. Teras deui dina kalimah nu katilu. Kamari Santi teu sakola. Kecap anu ngagunakeun aksara gede nyaeta dina kecap kamari dina huruf K-na sareng dina kecap Santi dina huruf S-na. Teras dina kalimah nu terakhir. Aya semah ti Sumedang. Kecap anu ngagunakeun aksara gede nyaeta kecap aya dina huruf A-na sareng dina kecap Sumedang dina huruf S-na. Alhamdulillah pangajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos karena materi anu parantos ku ibu dijelaskeun. Supados hidup langkung antep, ibu bade masihan pancen ka hidup. Nyaeta nyalin kalimah nu aya di kaca 40 dugikeun ka 41 ngangge aksara gede. Emutnya aksara gede nyaeta dina awal kalimah, nami jalmi sareng nami tempat. Wilujeng ngerjakeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.